Duh, liar aing mah teu isuk can ngopi. Gawe eureun. Aing mah liar duit teu gablek. Corona can angeus-angeus. Aing nang gawean ka mana ieu. Liar aing mah jangar lah. Sugan we ya aya nu mere pagawean atulah. Supaya bisa ngarokok jeung ngopi. Meh teu jangar teuing ngeunah huluna ge. Aing mah maha ya hirup ya. Kieu-kieu teuing. Nah, sigana si Madun ya. Mau kopi ya. Bisa ngopi aing ya. Don, yo. Ngalang wae. Ye. Sok miheulan wae nu boga ge can. Kieu. Pas kieu nih sia Dun kopi teh. Kopi naon sih ya? Ya, kopi kamari digulaan deui. Buset. Pantesan goblok rek ngaracun aing sugan. Kopi kos gitu. Da kumaha tuh da? Duit teu boga apanan. Lah, sarua aing ge puguh teu boga aya duit Justru mah. eta kumaha urang nean pagawean ya kira-kira ka mana ya? Nya sugan we atuh aya nu nitah-nitah pagawean ieu teh Dun. Aing ge lalieur puguhan ge lah. Sarua bae atuh. Assalamualaikum. 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 Juga suara Pak RT. Wah, pasti rek nagih kontrakan ya. Duh, kumaha ya? Acan boga duit. Lah, pura-pura muriang we lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Pak RT? No. Tanggal beraya. Waktu namanya kontrak kah ho? Hampura Pak RT, can boga duit. Gawe libur wae, ieu ge keur muriangan ya. Hayang meuli obat ge. Yo boga duit pisan. Aduh, barunya amat. Yeuh, poing bere ya, keur beli obat ya. Aduh, nuhun Pak RT. Ayo. Ketipu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saha sih? Waduh, Pak RT euy. Wah, cilaka ieu mah. Tagih kontrakan aing ge mah. Aing lagi pura-pura geuling lah. Kebenaran ya. Oh no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Dilebet Pak RT. Tanggal beraya. Geus waktu namanya kontrakan. Pak RT hampura boro-boro keur mayar kontrakan. Nyeri huntu ge ya can cager-cager geus poe. No. Hayang bawa rumah sakit. Aduh, nu sebelah meriangan, nu ieu nyeri huntu kumaha ya teh. Nyaan Pak RT teu bohong. Aduh, yang geus atuh lah. Pusing aing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng Luna. Iya, Neng geus waktuna mayar kontrakan. Aduh Pak RT, punten. Atos ada acan aya. Terus satu Neng, kayak ku bapak dibayaran. Aduh, nuhun ya Pak RT. Ih, bager banget. Balik ke menang duit, carekan mami ya. Woi, teh. Buru-buru amat. Kemana sih? Si RT kunaon eta?
palingan gak dicarekan anu pemajikan anak Dun. Si Papi guys balik ya. Iya Mi, Mana ka dia duit namun? Namun teu lagi kontrakan teh. kemenang Mi, wah nu malayar. Ah emang si Papi mah can pernah we bener adi sitah nagihan teh. Geus mami we nu nagih. Karena duaan wae. Puguh keur ngalamun Bu RT, sugan we anu merek kopi jeung rokok Bu RT. Nah, kebeneran mana yang kopi jeung rokok? Hayu milih jeung urang. Ka mana Bu RT? Urang nagih kontrakan. Ayo. Ayo. Ayo orang berada ke mal diajakan. Duh, mana man beungeutna teu serem tuh dah euy. Coba ya, tapi nggak bisa wae. Nah, make coba ya. Coba. Asa poek Nah, mendingan ini mah rada serem saeutik. Geus ayo. Mau kemana ya? Kos nu demo we ngalut-ngalut kieu. Arep nagih ke kontrakan, nyaho teu. Tarek nagih tong kontrakan tapi mah tukang urutnya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, sadeu ya. RT, ayeuna RT. Mana ya? Geus tanggal 1 can bayar kontrakan keneh wae. Buru ka dia? Oh, Bu RT can boga duit. Kok masih ya geus 7 bulan teh setor-setor, Bang Emo ke kudu disetoran. Geus deh, sikat. Nah, mama aya wae gitu teh ha. Ada ya. Aduh. Ulah. Ya. Yes. Ayo, aduh jeung dahar. Ho. Ya, BRT. Nah, geningan. Mana? Nah. Ayo ganti kana sebelah. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Naon BRT? Ngomong bodyguard segala. Enggak, sudah basa-basi. Bayar kontrakannya. Geus waktuna oge. Wah BRT. Benar. Can aya duit. Geus 7 bulan ya masalahna. Ih. Ari eueuh rek dikumahakeun. Sikat. Dah, di wae. Garanahan. Eueuh. Aya. Eueuh deui eta sakitu-kituna keur dahar BRT. Aing mah jeung eueuh kieu carana mah keur dahar. Beri kudu we, kita nyawa bodyguard, malah ke duit pisan. Ampun ah. BRT. Kami sebelah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna BRT. Iya geus tanggal sabaraha, geus waktuna bayar kontrakan. Hah, abi mah entos. Tadi cek Pak RT, ditalangan ku Pak RT. Aduh, pantesan teu menang duit di si nagih teh. Hei balik ah. Neng Luna.